Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarengan deui sok sonos mung dicemantara ngalangkungan channel Carsun Pakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui nya. Dina dinten ayeuna teh urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerenna di pangombaraan karya Kang Carsun Pakekok bagian anu 130. Nah, mudah-mudahan we ku ayana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu pangabarah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta memulai seni urang, seni tradisional Sunda, seni tradisional Indonesia nya. Atuh kituna pribados oge nganuhunkeun pisan ka sadayana wargi-wargi anu tos masihan dukunganana kana channel Carsun Pakekok ieu sehingga channel ieu tetep aya. Atuh kana teu acan mangga dukung ku jalan like, komen, sinareng subscribe-na. Pami resep mangga di-share ka media sosial palawargi sadayana nya. Supados channel ieu tetep aya, tetep tiasa ngahadirkeun acara-acara anu langkung sae deui kanggo mitra-mitra sadayana nya. Teu hilap oge kepala wargi anu sok biasa mararanco oge kanu nembe menakan channel Carsun Pakekok ieu pribados ngaturkeun nuhun oge nya sadayana nya tawisna aya urang Jalan Sriwijaya Bandung, aya urang Babakan Priangan Bandung, Kembar Muhammad Toha wilujeng nanggukeun oge teu hilap ka wargi-wargi anu aya di Gang Haji Idrus, ka konveksi Pansarna wilujeng nanggukeun sadayana karyawan sing sararehat sadayana nya. Atuh teu hilap ka wargi-wargi anu aya di Cikancung Cicalengka, anu aya di Sumedang, anu aya di Subang wilujeng nanggukeun. Atuh teu hilap oge kanggo ka wargi-wargi anu aya di Cililin, Cipongkor, anu aya di Cibarusah, Bekasi, anu aya di Cianjur, Sukabumi, terus oge anu nuju di Bogor, atanapi urang Bogor, aya di Bogor Barat, nah aya di Gunung Putri, nah aya di Cileungsi, nah aya di Cikeas, nah wilujeng nanggukeun sadayana. Teu hilap oge kanggo ka urang Jakarta Utara, atur nuhun pisan wilujeng nanggukeun nya. Aya anu ti Soreang ieu wilujeng nanggukeun urang Soreang sadayana nya, urang Soreang, Ciwidey, Pangalengan, atur nuhun pisan sadayana nya dukunganana ieu. Teu hilap oge kanggo wargi-wargi anu aya di Palih Tasikmalaya, Garut wilujeng nanggukeun anu ti Tasikmalaya di antawisna aya urang Cikatomas, Salopa, urang Karangnunggal, Cikalong, aya urang Cipatujah, Sindang Kerta, Ciheras, Pamayangsari, oge teu hilap ka wargi-wargi anu aya di Gunung Sabelah, Sukamaju, Gunung Canar, Tras Merosole wilujeng nanggukeun sadayana nya. Ieu dongeng Sundana mugia sadayana sing sararehat we. Amin. Mitra-mitra supados teu yang belum tinggal waktu satunya mangga urang dilajengeun wae video dongeng Sunda teh wilujeng nanggukeun brung. Ya Allah, kunaon ari bapana siga anu tempohan jeung rarangowesan jika ngomong sorangan kitu kunaon atuh teteh. Ibu Rodiah kagetut ningali sikep Pak Karman anu ngomong sorangan ulah-ulahan tur bari nanya saha maneh. Ibu Rodiah jeung anu lainna teu ngalieun yen eta aya anu ngacirip di hareupeun Pak Karman
hiji awewe anu geulis kawanti-wanti enah kabina-bina. Maklum silu bisa mancala putra mancala putri, bisa ngerupakeun naon wae, bisa ngerupakeun nu geulis anu goreng kumaha oge. Pakarman anu ningali eta awewe ngadeuketan ka manehanana. Pok atuh Pakarman ngomong, arek naon ka dieu? Sing jauh ka kaula, ceuk Pakarman harita. Ngusir ka eta awewe anu datang. Ari awewe anu datang harita lain ini reg nangtung cikikik seuri bangun anu ngeunah nakeran. Anjeun teu bisa ngusir kaula. Sabar. Dina peuting ayeuna kaula bakal mawa ieu lalaki anu ngaranna Pendi. Ulah dibawa ulah, ceuk Pakarman. Eta awewe anu ngajirim teh denoli hijigana mah kana naon anu diomongkeun ku Pakarman supaya Pendi ulah dibawa. Peledug harita katingali aya haseup bodas meledug. Saeutik-saeutik eta haseup bodas teh pindah tempat. Beuki lila beuki nyaeutikan eta haseup anu meledug loba teh terus asup kana sirahna Pendi nyuruwuk tir ibarat asupna kana liang. Kerjet tinggali harita Pendi anu tita tadi malumpuyuk hudang lalaunan awakna katingali rada hareuras. Dina tutupanana oge beda. Pendi saeutik-saeutik leumpang keluar panto anu dikunci. Ajaib mararuka harita teu kudu make leungeun atuh puguh we Pakarman kecida pisan reuwasinana. Kan gorowok we Pakarman harita ngagorowok. Tolong ceuk Pakarman harita ngagorowok. Atuh puguh anu ngajaga nyaetana satpam di hareup oge harung ngaring ngadenge anu gogorowokan di jero imah. Ya naon itu? Juragan aya naon ieu teh? Deui atuh euy. Bobo ayeuna aya bangsa sugan. Cikung ku tuang teangan atuh. Ayo. Ceuk eta dua satpam bari paretek harita init ka hareupeun imah. Terus muka-muka atanapi ngagedor-gedor panto anu tetela dengan dikunci. Pok salah saurang ngomong, buka. Harita satpam anu ngagedrug-gedrug panto mitah muka anu aya di jero. Ari di jero harita lain teu ngadeng lantaran dina hareupeun panto tetela geuningan aya Pendi anu arek nuju keluar. Brai atuh harita panto muka sorangan. Barang harita ningali dua satpam. Pendi harita mureleng panonna. Ari satpam kaget lantaran ningali Pendi anu mureleng panonna ka manehanana. Bari jeung leumpangna bangun anu hareuras lir ibarat robot. Ari di luar katingali warga anu memang darareukeut imahna di dinya. Ting torojol nanyakeun aya naon. Lut sababaraha waktu atuh jalma meuni aya kana sababaraha puluh urang. Lantaran ngarasa keur mah memang can pati sore teuing
katurug-turug Pak Karman ngagorowokna kawilang tarik. Harita Pak Karman keluar nuturkeun ka Pendi anu lempang bangun anu hararas nagerana. Pok salah seorang warga harita nanya anu tetela dengan RT. Punten ieu teh aya naon ieu teh wengi-wengi kuruwak-kuruwok teh kan? Ceuk Pak RT harita. Bari ningali ka Pendi. Geuningan eta Pak Pendi. Mohon pugu Pak. Aduh, itu nuju aya gawat pugu. Gawat kunaon kitu teh? Ieu Pendi aya anu ngalebetan. Hiji istri anu geulis rancunit Pak. Saurna cenah Pendi bade dicanak. Astagfirullahaladzim. Aku mah mimitina tuh ieu teh. Ari mimitina mah. Ya tadi teh Jang Pendi teh bobo di kamar, tapi keluar teh ujug-ujug hareuras terang dimimitian kuno aya ting cikikik dina luhur para Pak. Ceuk Pak Karman ngajelaskeun mimiti. Rojol harita Ibu Rodia jeung Neng Kiranti nyakatut deui si bibi keluar. Mohon Bapak. Tulungan atuh kumaha teh? Keke. Ceuk Pak RT harita bari luak liuk. Pok ngomong ke salah seorang warga. Ari Ustad Karim katingalin teu? Tadi mah aya Pak. Tapi duka aya di bumi duka henteu ieu teh. Tadi mah katingali aya dah. Coba atuh saurang mah lumpat lah ka ditu tulungan ye. Bisi aya naon masalahna mah. Ceuk Pak RT harita anu nitah ka warga pangneangkeun Haji Karim atanapi Ustad Karim. Atuh baratak harita dua urang jalma lumpat. Nu maksudna arek nyusulan Haji Karim. Eta jalma anu lumpat sakalumpat lampet di jalan. Teu bari tarik deui. Bari Pok ngomong salah seorang. Aing bangun ku heran eta kunaon jago apa indinya? Leumpangna oge eta katingali geuning. Mani siga nu hareuras siga robot kitu. Panan cenah tadi ceuk. Saha eta teh mitoha kitu? Nya mitohana. Nya cenah pan tadi teh kaasupan cenah. Ku awewe geulis rancunit cenah. Tapi apalnya kan geulis mah. Geus kolot ke. Lah sia mah ngomongkeun kitu atuh. Eta tuh Pak Karim tuh aya tuh cikan sok atuh uluk salam heula. Ya kila tuh. Capek euy. Harita nu duaan sageus nepi ka hareupeun imah Pak Karim memang anu teu basa sabaraha lila. Di imah Pendi ka imahna Ustad Karim. Sageus hareupeun panto Pok salah saurang harita uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Harita cek saurang. Kadenge ti jero harita soal anu nemalan. Awewe. Waalaikumsalam. Saha di luar teh nya? Abdi Bu. Harita tegung silila berai pantu muka. Gini ngecap dede. Mereka si Bapak. Mohon Bu. Gini siga anu lulumpatan cara rape memang aya naon gitu. Ada si eta geuning mending ngahega kitu. Pugu aya karena repot pugu Bu. Ari bapana aya. Aya nuju tepan kenek atuh sakedapnya. Antosan masih kedap sih lebat heula tuh. Wios di dia Bu. Pugu rada rusuh ieu teh. Oh, itu. Atuh yang di tinggal heula. Cek si ibu pamajikan anak Ustad Karim bari asup deui ka jero imah terus labas ka kamarna Ustad Karim. Katingali harita Ustad Karim keur wiridan we. Sanajan waktu geus peuting tangtuna meureun antos salat sunat eta salat duha salat
maksa teh sholat hajat gitunya. Barang ningali pamajikan anak datang anu memang Pak Karim kerwiri dan tak biasa. Pok Pak Karim harita ngomong, aya naon ibuna? Itu bapak ya barudak tuh jang ade Oh rek naon cenah? buka tuh udah mending harga gitu bangunan nu penting nakeranan ngeus lain wiridanana. Ya gak usah diwiridan mah cek atuh dagohan. Cek Haji Karim harita geus kitu Ustad Karim keluar nuturkeun si ibu. Geus tepi ka ruangan tengah Ustad Karim pok nanya deui ka si ibu, sabaraha urang di teteh? Aya duaan bu jang ade tapi bukan mah hiji dan deui mah jarang papangi juga tuh tinggal heula tuh ka ayun. Ya gitu. Jadi harita juragan Ustad Karim karep barang red ningali ade harita nu keur diuk dina teras. Ai jang ade manikot dina teras atuh. Duh muhun Pak, aya naon kitu manggil bangun anu penting pisan ieu teh. Duh kieu pugu Pak, jarak harita jang ade nyaritakeun kajadianana di imahna Pendi. Ari Ustad Karim ngahulang, hutan teh mohon Pak. Tadi teh Pak RT pugu miwarang nyusulan Bapak nyuhunkeun tulung saurna mah kitu. Ya insyaallah Bapak kan itu atuh. Ya atuh dagoannya sakedeung. Cek Ustad Karim harita bari asup di ka imah pok ngomong kan jadi pamajikan. Bu, Bapak cenah diangkir ku Pak RT ka ditu heula cenah ka bumina Pak Pedi buka aya naon. Nyatu tenan naon? Ai barudak geus baralik kitu. Geus produk mah Ya mun geus mah nya kuncian we heula atuh nya. Bapak bisi lila soal nama. nyatu Pak. Cek ibu pamajikan anak Pak Karim harita. Sageus kitu Ustad Karim jeung adek katutup baturan anu saurang deui. Raringki gerada gagancangan harita mulu ka imah Pendi. Tekung silila Ustad Karim datang. Ade harita pok ngomong ke Pak RT anu memang lempang leuwih teu. Pak RT itu aya tuh Ustad Karim tuh ka dieu. Ya tuh alhamdulillah ka dieu mah. Mana ayeuna? Itu tuh harita Pak RT lempang nyamperkeun ka Ustad Karim. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh geuning meni asara riweuh yeuh. Cek Pak Karim harita. Ari Pak Karman ningali aya Ustad anu datang ka dinya. Terus nyamperkeun terus ngajak sasalaman. Hapunten Pak, duh ngaganggu ieu teh Pak Ustad. Henteu, aya naon kitu ieu teh? Pugu ge kieu, dak harita. Pak Karman nyaritakeun kejadian mimitinan nepi ka harita. Pendi ngelempangan bari jeung hareura sawah. Oh gitu. Muhun pugu aduh. Ribados teh. Manawi we atuh ieu teh. Aya pitulungna. Ya tuh urang ditarekahan we da Bapak mah teu boga nanaon ieu mung doa we panginten. Cik atunya urang ditarekahan heula. Cek harita Ustad Karim bari kadeuketan ka Pendi anu keur nangtung ngabedega luar urak reret bari panonna beringas.
Pok Pak Karim harita ngomong ke Penny beri nepak karena pelebah tak. Assalamualaikum. Di Penny dulu kan salam kawas gitu ku Pak RT. Harita ketingali panona bolotot beri nutup sekut ka Ustad Karim. Saha ieu teh geuningan nu aya dina ragana Pak Penny teh ieu teh, cek Ustad Karim. Hari Penny harita kur neuteub teu ngomong sakemet oge. Oh, hadir teu mun kieu mah, cek Ustad harita. Ustad terus bebacaan. Bukan naon nu dibacakeun. Ngan ketingali reaksi Rita Penny nu keur nangtung ngabedega. Panonna beuki boncelik. Polotot seukeut ka Penny eta nepi ka Ustad anu keur babacaan. Cikikik harita kadenge aya nu siri nyikikik batak kadenge atanapi mata kukurayeun kadenge ku sararea. Rek naon anjeun ka dieu? Nyengkah ditu. Ieu bagian kaula anu rek mawa manusia nu ngaranna Penny. Nah, hampak cing ayak di bawah segala rupa. Memang naon salahna. Dulur kaula make jeung rek dibawa segala rek dibawa teh bawa kamar. Ieu manusia rek dibawa ke alam kaula. Memang naon kesalahan anak itu ieu teh make rek dibawa segala rupa. Cek Ustad harita bari keruh. Kesalahan nama memang eueuh. Tapi kaula aya nu marentahkeun ragana sukmana ieu manusia rek hijikeun jeung sukmana jalma anu bikaresep ieu manusia. Oh, jadi gitu. Teu bisa kitu wae atuh anjeun. Mawa sambarangan ieu dulur kaula. Kaula rek mawa ieu manusia. Diizinan teu diizinan kaula bakal mawa. Jadi anjeun rek maksa. Kaula rek maksa. Sanajan beunang ku risikona. Sanajan beunang ku risikona kaula rek maksa mawa ieu manusia. Sebab ieu parentah. Hade lamun kitu mah. Cek Ustad harita. Bari babacaan deui. Ari Penny barang ningali reaksi Ustad kawas kitu katingali. Awak ngageter. Pok eta Penny anu dicerona memang hiji siluman atanapi putri anu gelis rancuni teh. Ngomong deui ka Ustad. Anjeun keur naon? Sagala anu dijieun ku anjeun moal mempan ka kaula. Ustad teu ngomong. Terus papatkeun jampe pamake.
Harita Ustad ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka hareup ditujukeun kana awakna Pendi. Ari Pendi barang nerima harita dorongan anu memang gaib dikatingali ku sadaya oge ngan anu ngakibatkeun ka Pendi harita dorongan leungeun ti Ustad. Rasana ku Pendi panas anu panas luar biasa. Gorowo artu harita Pendi ngagorowo anu dicirimna harita sora awewe. Panas. Cek eta awewe ngajerit ibut panas. Ari Ustad harita tengeureunkeun kana naon anu keur di papatkeunana. Terus pembacaan papatkeun jampe pamake ilmu agama anu kumanehna diagem. Pok Ustad harita ngomong, tinggalkeun ieu dulur kaula. Lamun teu ditinggalkeun kaong tong majar kumaha. Ari Ustad anu keur ngomong harita disentak ku eta awewe anu memang datang ti naraga Pendi. Kurang ajar anjeun manusia. Geus wani-wani ngahalangan kenapa niatan kaula. Lamun kitu anjeun kudu tarung patutuhalan jeung kaula. Hade lamun kahayangna kitu ceuk Ustad harita bari musirkeun deui kakuatanana papatkeun jampe pamakena lapad-lapad Quran anu dilantunkeun ku Ustad. Ningali harita awak Pendi ngageter hebat esa ngagarajag tina tarangna. Ari Pendi mah katingali harita sukuna nyeblok lantaran pangawasa pangaruh ilmu Al-Quran anu memang dilapadkeun ku Ustad Karim. Leut sababaraha waktu aya angin anu nyeor tarikna kerana tapi katatangkalan anu aya di dinya ting pelenon. Bumi asa ingeung di Ustad nu keur mapadkeun jampe pamake na harita ngajengkang ka tukang aya kana 4 meter. Wadaw, bro, harita Ustad kegebruk cikikik sora anu seuri disabudureun eta tempat euy di belah mana. Buka tina ragana Pendi tawa di mana sebab eta nu seuri teh teu puguh gumuk. Wani-wani ka kaula, tinggalkeun kaula. Lamun anjeun hayang salamet Ustad. Ceuk eta anu ngomong. Di Ustad harita hudang deui bari pok ngomong bari urat teret. Astagfirullahaladzim. Tetel anjeun teu bisa dilemesan geningan. Awas ceuk Ustad harita bari mapatkeun di jampe pamakena. Seor karasa harita ya hawa anu panas anu karasa ku awak Pendi. Ku jalma anu lain mah memang teu kanyahoan jeung teu karasa. Eta mah ngaranna ge ilmu gaib anu teu katempo jirimna. Kan anu tumiban harita bangkieu jolongjong awak Pendi harita jolongjongan mundur ka tukang aya kana sababaraha kahana. Jerit kadenge harita aya nu ngajerit terus meledung haseup warna hipodas anu mumul ka awang-awang harita bari pok ngomong di luhur bari jejeritan ngancam ka Ustad.
Sakit sih Ustad. Sakit. Aing bakal balik nih ke dia. Cek eta makhluk anu memang ninggalkeun ragana Peni. Di Peni harita siga anu keur sare we tibra ngagoler dina jukut di buruan imah. Ustad harita ngadeukeutan ke Peni. Pok Ustad ngomong beri ngereret anu aya di dieu. Punten. Mana istrina tuh? Cek Pak Ustad harita bari rurateret nanyakeun pamajikan anak Peni. Abdi Pak Ustad. Ya, kumaha Pak Ustad? Punten. Sawe atuh ieu mah nya. Pang nyarakeun cai ieu. Pi. Pangnyarakeun cai Pi. Harita si bibi bari keungkeung oge asup ka jero imah. Nyokot cai wo herang ditahan Pak Ustad. Sageus kitu si bibi geus balik deui leut sababaraha waktu. Bari mawa cai song diasupkeun ka Ustad. Eta cai dijiad ku Ustad. Terus saterusna cai diusapkeun kana palebabuk jeung talangna oge kana inung sukuna, duanana kana kuku-kukuna. Leut sababaraha waktu harita Peni kulisik. Terus Peni harita beunta panonna. Peni jiga anu kabur pangajian. Hulang tegung silila Pak Ustad Pok ngomong. Assalamualaikum Kang Peni. Pak Peni. Peni neuteub. Pak Ustad geuning. Alhamdulillah mohon puguge. Kumaha Tamang? Alhamdulillah Pak. Cek Peni harita bari ngorejat cengkat terus diuk dina jukut. Terus rurat reret sepudeunana. Katingali harita aya mitohana anu kedeku deket Pak Ustad.